Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjejer sareng pamilon anu kusim kuring dipika hormat, puji sinaran syukur urang panjatkeun ka hadirat Allah SWT kanggo sagala limpahan rahmat jeung hidayahna, sehingga urang sadaya bisa patepang dina kasempatan ayeuna. Teu hilap sholawat sinaran salam hayu urang panjatkeun ka junjungan urang sadaya nyaeta Nabi Muhammad SAW, ka para keluargina, ka para sobatna, jeung urang salaku umatna nepi ka akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Tepangkeun wasta sim kuring Fitri Ilya. Sim kuring janten panunggu catur ngahaturkeun nuhun ka para panjejer sareng pamilon anu atos hadir dina kasempatan ayeuna kanggo ngadiskusikeun ngeunaan pergaulan bebas ngahancurkeun generasi rumaja. Kukituna hayu urang buka ieu sawala ku ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para panjejer sareng pamilon anu kusim kuring dipika hormat, sim kuring bade nepangkeun pangjejer anu bade ngadugikeun kumandangna. Pangjejer nu kahiji nyaeta Ibu Lucy salaku guru ti SMAN 1 Majalengka anu mangrupikeun guru PKN. Wilujeng enjing Ibu hatur nuhun kana kasumpinganana. Pangjejer anu kadua nyaeta Ibu Esti salaku guru ti SMAN 1 Majalengka anu mangrupikeun guru bimbingan konseling. Wilujeng enjing Ibu hatur nuhun kana kasumpinganana. Supados urang leuwih naleman, hayu urang regepkeun ngeunaan jejer anu dibahas ti kumandangna para panjejer. Sumangga ka Ibu Lucy anu bade ngadugikeun kumandangna. Hatur nuhun ka Ibu Lucy anu atos ngadugikeun kumandangna. Anu eusi kumandangna nyaeta ngeunaan naon anu dimaksad pergaulan bebas teh. Pergaulan bebas nyaeta bentuk nu nyimpang nu dimana bebas teh artina ngaleuwihan batas norma nu aya. Pergaulan bebas oge sering disebut kagiatan negatif rumaja. Contohna we jiga narkoba, nginum-nginuman anu beralkohol, seks bebas, jeung sajabana. Kukituna hayu urang lajengkeun ka pangjejer anu kadua. Sumangga ka Ibu Esti anu bade ngadugikeun kumandangna. Hatur nuhun ka Ibu Esti anu atos ngadugikeun kumandangna. Ngeunaan kumandangna teh nyaeta naon bae faktor anu ngajadikeun pergaulan bebas teh. Faktor pergaulan bebas bisa ti faktor lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, jeung lingkungan sekolah. Misalna we di lingkungan keluarga teh si orang tua budak teh cerai atawa pisah, jadi si budak teh kurang perhatian ti orang tua. Kukituna ieu urang sadaya waktosna sakedik deui. Kukituna mangga ka para pamilon anu bade tumaros. Hatur nuhun ka Tiara anu atos ngajukeun pertanyaanna. Anu isi pertanyaanna nyaeta ngeunaan kumaha dampak pergaulan bebas ka rumaja teh. Sumangga ka Ibu Lucy kanggo ngajawab pertanyaan ti Tiara. Hatur nuhun ka Ibu Lucy anu atos ngajawab pertanyaan ti Tiara. Nyaeta jawabanna teh ngeunaan dampak pergaulan bebas nyaeta dampak pergaulan bebas teh ngaruh gede ka diri sorangan. Contohna we jiga turunna prestasi diajar, kalakuanna kagiatanna negatif, narkoba jeung sajabana. Teu karaos ieu acara teh parantos beres. Sim kuring janten panunggu catur hapunten bilih aya cariosan anu teu merenah di para panjejer sareng pamilon. Kukituna wahayu urang tutup ieu sawala ku ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mun sakitu sawala ti sim kuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.